Ji, kumaha sih ya cau teh? Cau nu dua donak bayar atuh. Cau teh dibawa ku si Otoy, dioper kredit kasih Uwes. Powernya ditewak leasing. Tuh, tak lagi hancur bisa ku siat ilik atuh. Terus kumaha Ji? Mana aing teh boga duit saperak-perak acan si Eti hayang ulin kumaha ieu? Goblok bener emang aing gara-gara si Otoy carakan si Coy duit cau kemana gua toblak teh. Kaji kemana ya? Aing carikan coy ngadat dengan duit cau. Ji, kemana? Aing kamari si coy ngadat. Pugu eta budak si Colai ka sawah. Nah, kan Jauh aing pan ku si Otoy. Teh nya dikamanakeun duitna si Otoy. Tangan mas si Otoy nya. Harus dong urang tangan si Otoy dah. Aduh, aing si Eti megatkeun deh. Gara-gara si Otoy ya. Goblok ku aing teh angan ku aing si Otoy. Mana. Si Haji si Kapduk ngobrol kalau nyumput atau di situ. Gede. Teh angkeun ku aing. Oh, ya si Haji. Goblok si nyala rumput ya. Iya pasti. No. Ji, kumaha sih? Wah kabur. Kumaha ieu tahu? Kumaha ieu? Pugu urang itu tadi neangan si Otoy itu kapanggih. Hayo geus teh urang sampeurkeun ka jalan mana hayo. Mangkat. Wes, benget ti batur. Si Haji neangan urang. Dicotek kumaha ieu? Duh, aing duit jauh deh wah ieu mah. Keula lah. Lieur urang kita dibayar. Ari sia kunaon? Bingung pan. Bingung aing teh. Bingung pisan. Lain, urang ya. Mana? Ah, sia duit jauh tak kemana sia tak? Ah, usaha sia duit jauh. Enggak, sana mah urang mau antap parah deui ka ente. Pokona mah gantian duit jauh tah, nyaho urang. Geus ayeuna mah kieu we. Duitna ka mana, cauna di mana. Kitu ayeuna mah geus toy. Udah Haji, mau pengajar mana? Ayeuna mah urang balamikeun. Kumaha wes? Tah sia aing kamari diganggu ku si Coy tah aing dipati hudang aing gara-gara cau sia mah Brok teh. Ngomong gaskeun ah. Ya, ku aing dijelaskeun ayeuna. Heeh, kumaha? Kumaha coba? Duit teh aya. Kamari dipake malam mingguan jeung si aya. Antohod sia mana amat malam mingguan. Cau eueuh duit eueuh. Ah, kumaha tah?